Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda. Kanggo dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan kakawihan barudak. Cik geura, aya nu apal teu naon sih nu disebut kakawihan teh? Kakawihan nyaeta lagu nu dihaleuangkeun nalika ngulinkeun kaulinan barudak atau ngulinkeun kaulinan tradisional. Contoh kakawihan nyaeta oray-orayan, paciwit-ciwit lutung, jeung sajabana. Contoh kakawihan nyaeta lagu oray-orayan, hideuk parantos terang nyalira, mangga dikawihkeun nyalira. Salian ti oray-orayan, aya oge cublek-cublek suweng, paciwit-ciwit lutung, jeung perepet jengkol. Nah, fungsi kaulinan barudak nyaeta ngajarkeun ajen-ajen anu aya di masyarakat. Nu kadua, ngajarkeun rasa adil jeung sportivitas nalika ulin. Nu katilu, ngajarkeun sosialisasi antara babaturan. Nu kaopat, ngajarkeun rasa tumarima nalika eleh dina kaulinan. Tah, fungsi-fungsi kaulinan ieu mangrupakeun salah sahiji cara supaya budak atawa murangkalih ngarti kana sistem tata masyarakat nu aya di lingkungan urang. Kakawihan lain ngan saukur aya di Sunda hungkul, tapi kakawihan oge aya di unggal nagara. Unggal nagara miboga laguna sorangan. Unggal daerah miboga cirina sorangan jeung mangrupakeun aset budaya ti hiji nagara. Contoh, misalkan, contoh kaulinan di nagara sejen atau kakawihan di nagara sejen, contohna nyaeta mami hideuk pernah ngupingkeun London Bridge is falling down. Tah, eta nyaeta contoh kakawihan anu di nagara Inggris. Di Jepang oge aya, di Cina oge aya, di India oge aya. Tah, kakawihan ieu lain ngan saukur aya di Sunda hungkul, tapi oge aya di Jawa, di Bali, jeung di luar negeri. Kunaon ibu nyebutkeun unggal daerah miboga cirina sewang-sewangan? Tantu kusabab unggal daerah miboga bahasana sewang-sewangan, otomatis di Indonesia kakawihan oge miboga bahasa anu beda-beda. Terakhir, kakawihan mangrupakeun aset budaya. Kusabab kakawihan mangrupakeun salah sahiji cara pikeun ngenalkeun budaya bangsa, budaya suku jeung bangsa ka barudak leutik. Pancen kanggo dinten ayeuna, nu kahiji, pilarian hiji kaulinan anu di jerona aya kakawihan. Nu kadua, tuliskeun lirik kakawihanna. Nu katilu, sebutkeun sabaraha urang nu bisa ulin eta kaulinan. Nu kaopat, jelaskeun kumaha cara maenan eta kakaulinan. Saupama tugasna rengse, kirimkeun kana WA ibunya, tong hilap sebutkeun nami jeung kelas. Hatur nuhun, upami aya nu kagungan patarosan, mangga japri langsung ka ibu. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.